Bu, pokok nama ibu kedah naikin gaji abdi ayeuna keneh. Nah, naon alasanana? Margi, ibu kedah terang. Ayeuna tos aya 5 perusahaan ageng sareng Bonafit, tamih deui koperasi ageng. Nuju ngantosan walaran sareng ngudag-ngudag abdi. Oke. Perusahaan naon wae? Perusahaan cai, perusahaan listrik, perusahaan bumi, bank, sareng Kosipa, Bu. Eta mah teh cicilan. Pak, ibu mah mau ngalarang mun salaki rek poligami. Wah, nu bener ya teh, Bu. Ibu ge mau ngalarang mun salaki rek kawin deui. Wah, bener-bener hebat sih Ibu mah. Tapi aya syaratna. Tah, pasti syarat nama kudu adilnya Bu. Tenang, Bapak geus apal eta mah Bu. Lain. Syaratna nu penting mah lain salaki ibu. Mereka mana? Rek diajar motor. Da cek si bapak oge diajar motor mah narik gasna lalaunan. Bismillahirrahmanirrahim. Sakit cekap? Aduh. Aya kajantenan naon ieu teh, Kang? Aya kelompok teroris, Bu. Nyandra sadaya anggota dewan. Uluh, terus kumaha atuh? Kelompok teroris na teh nyungkeun tebusan, Bu, 100 miliar. Lamun teh dilaksanakeun ayeuna, anggota dewan teh bade dibanjur bensin, terus dibeulem, Bu. Ayeuna teh abi nuju nguriling milarian sumbangan kanggo ngabantosan, Bu. Manawi atuh Ibu bade ngiringan ngabantosan? Eta nu sanesna masihan sabaraha wae? Saliter sewang, Bu. Hah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Reka mana? Alo, eta meni beberang kesagala di bawah kitu. Reka buri Bi. Geus teu betah di imah Ibi. Naha? Ugal poe ku si Ma dicarekan bae Ibi. Rek sare dicarekan, udang sare dicarekan, rek dahar dicarekan, rek mandi dicarekan, teu kuat, rek kabur we Ibi ya. Nah, aku naon bisa dicarekan unggal poe kitu. Teu pira, peda dititah lepas hijab, abi teh mung. Atunya heueuh, da mana teh lalaki, seteh. Balik jiga. Balik ka imah kitu. Ini oge musir. Oh, ih, balik. Ngador-ngador kari tanu ngandung bodor. Ngador-ngador bari ulin jeung ngabodor. Ngador-ngador tolohe harsok ngabanyol. Ngador ulah osok dar derdor. Ngador kari tanu ngandung bodor. Ngador bari ulin jeung ngabodor. Ngador tolohe harsok ngabanyol. Ngador ulah osok dar